Kiwari urang lajengkeun carios pedang wasiat atana pisi kancil ti Pakidulan, wilujeng ngabandungan dugikeun ka Rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di saantero jagat raya. Alhamdulillah dina danget ayeuna Mang Didi baris neruskeun hanca carita si Kancil ti Pakidulan bagian anu ka-52. Sakumaha anu katos disungsi dina bagian anu ka-51 pedaran Mang Didi kabegatuan ci dina mangsana medarkeun kaayaan lalampahan si Kancil anu harita nyuruwuk di bawa mentas nyata ku si kalajenggi anu mangrupa orai telunya. Kumaha atuh para pamiarsa lajenganana carita langkung paosna mamangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Tengah sagar harita teuting jelebur ku ombak-ombak anu laluhur. Mata ketir jeung mata paur. Lain halna pikeun si Kancil harita teh nangtung ajeg dina pulun hiji orai nu katalah kalajenggi teh. Si Kancil harita dibawa ku eta orai pikeun dipentaskeun. Sabab orai geus ngayakeun babadamian jeung si Kancil. Geuning memang bener sifat manusia rupa-rupa dumasar kana harta. Orai anu katelah kalajenggi daek nganterkeun si Kancil pangbentaskeun. Sadengkeun mangsa alam khususna mata poe harita geus luhur. Kira-kira wanci hanit moyan. Pamayang-pamayang alias tukang ngalauk geus loba nu turun ka laut. Utamana pisan mah ansop ngaharap jeung masang ngarawe. Ngalak lauk leleuti kanan teu jauh ti basisir. Sabot keur kitu seak atuh si Kancil harita nu ajeg dina huluna eta orai. Nyuruh dina beungeut cai laut. Aneh eueuh ge. Da batur mah atuh eueuh anu bisa kitu. Atuh mun diting poloho atuh harita para pamayang teh. Tukang ngalak lauk teh ting poloho munikeun kabengong panon molotot malah aya nu ngagibrig dibakat ku sieun nyangkana kajang Kancil teh dademit Selat Sunda we siluman di Gunung Krakata atawa siluman anu ngageugeur Gunung Papak. Eta si Kancil anu aya harita nangtung dina hulu eta orai serong ka basisir. Rang si Kancil eureut terus atuh malik bari ngomong ka kalajenggi. Aduh, nuhun kalajenggi, isuk jeganing geto mah atuh kula teh baris nulungan ka anjeun di mana-mana anjeun manggih kasusah. Sarua nuhunna manut. Amu kaula arek balik ka Pulau Sertung. Pulau doyan. Jig ini jung gedalu baku. Kucuk
atuh harita eta orai nu katelah kalajeng ieu teh asup pada jero cai. Mending ngapuing ka matak bila ngan edas. Teu panjang tapi mah buntat oraina teh. Sanggeus kitu mah atuh kebat si Kancil teh nuekeun dalam pahanana. Manehna hahanjat ka darat terus atuh limpang mapai-mapai jalan satapak. Gok patepung jeung anu tas ngalak kalapa. Si Kancil tumanya ngeunaan Gunung Karang. Tukang kalapa nuduhkeun atuh si Kancil teh bungaheun pisan. Urang Jojo ringkesna mangsa dina ieu carita. Aya paribasa jauh hanteu burung cunduk, anggang hanteu burung datang. Nu akhirna si Kancil jog-anjog kanu dijugjug, tepi ka Gunung Karang. Tapi caina nepikeun ka harita. Encan tepi ka padepokan Pandita Wisesa, acan masih kene jauh. Iya geuning Gunung Karang teh meureun cek beja tadi. Tapi di mana padepokan Pandita teh? Beuh, geuning gede gunung teh yeuh. Cek si Kancil ngecowih ngomong sorangan. Terus mancat kana batu, jan ngajanteng heula sakedeung. Ret kabelah kulon breh lautan muni mayak pak bulau. Tangka kalapa ngajajar di basisir. Dauna pating arulang katebak angin kawas-kawas nu ngagupayan. Estuning matak nineum matak waas. Hawar-hawar kadenge kene kadinya kalebah dinya teh sora gulungan ombak nu pating jelegur di sagara. Breh atuh katingali ku si Kancil aya gunung tilu ngariung. Horeng si mana horeng gunung anu peuting tadi atuh kaunggahan ku manehna. Anu hiji deui Gunung Sertung, anu sejena Gunung Papak. Gunung anu jadi di tengah lautan, beh kiduleun Gunung Rakata jeung anakna teh. Nu mangkuk di aya pulo deui, Pulo Halimun kasebutna panonoban orai siluman teh. Si Kancil rada-rada lila ngalamun lebah dinya teh. Ngawawaas mun seug manehna kasebrokeun ku cai ombak laut. Ka pulau kosong, buah kumaha meureun nasibna. Mangkaning peuting teh gede pisan angin teh, nya kitu deui ombak meuli baradag. Tukang ngalak lauk oge eueuh anu wanieun turun. Nuhun Gusti. Mungseg Gusti anu uninga kana naon rupi anu baris karandapan ku jisim abdi. Cek kedengtes hatena si Kancil. Manehna beuki yakin yen anu nyalametkeun dirina teh iwal ti Allah nu Maha Uninga. Sabot keur kitu lar aya nu ngaliwat, awewe geus kolot. Make samping jangkung kabaya pungsat, digelung nyungcung ngajingjing kantong kosong. Atuh saking si Kancil atopo harita. Punten Ibu, bade angkat ka mana? Cek si Kancil bari melong ka eta awewe anu geus aya umuran. Pok atuh ngajawab sopan pisan. Bari ka pasar jalu. Ih, kula teh deuk nanya di mana padepokan Pandita Wisesa. Pandita Wisesa yo, pan eta mah dunungan si Bibi. Itu bomina mah tuh di Tonggo, deket tang kaki hujan anu ngariung tilu geuning. Dek ajeung teh dieu ge. Tah, di dinya aya bumi rada ageung, mayunan palataran alega. Kawitna mah tilang neuh tah. Ngariung sareng para tatangga. Nanging ayeuna ngalih kanu tiis. Si Bibi ngajelaskeun, atuh meuli bungaheun pisan si Kancil teh. Hatur nuhun Bibi, nuhun pisan berapa ya atuh geraninak deui nya barek balanya mah.
si sing bebenangannya, ya, duit na ditambahan ku ngaing. Ya, sok. Naon kasebut pandita teh ini? Si Kancil usiwa ngodok saku bari jeung ngabijekeun duit sarta tumanya kasedepna kiai. Rek mere duit mah nuhun bae ja. Da eta kasedep pandita mah surutu sareng ranginang. Tah, meuli sing lobanya. Nuhun pisan jalu. Si bibi atuh nyarenge siri. Duit bari jeung nampanan duit pamere ti si Kancil. Nya sanggeus kitu mah terus we. Si Kancil mah ngajugjug, si bibi mah ngajugjug ka pasar. Sedengkeun si Kancil bunga terus rakatak magehan ikat singkil kawas arek ijen atawa gelut. Geus kitu mah kencis atuh indit nanjak. Nyorang jalan satapak meuni geus hayang geragok-geragok we jeung pandita teh. Beningan teh burung kapanggih. Salagana ge jagat Banten ku ngain mah atuh mah burung kasusul. Kitu pok-pokanana. Parjeng terus atuh lempang. Dina ieu carita teh kacaturkeun lila di jalana. Urang kocapkeun aya geus tepi we harita. Gok si Kancil teh kahiji imah nyaan di hareupeunana teh aya palataran lega kira-kira genep tumbak pasagi. Tukangeun eta imah aya tangkal ki hujan, aya kulah leutik tapi laukna loba. Pancuran ngagolontor caina herang ngagenyas. Adi ditepas jempling harita teh jiga teu aya jelema. Ngan di pibi imah gandeng ku sora anak hayam. Mun rici ting cariak. Indungna kat-kat kut-kut atuh ngasuh anak. Tonggoheun imah teh kareret ku sora barang direret. Terus diteuteub horeng teh munir harita lobas manuk meuni recet di sarada. Nuting ara celog aya dina dahan kai ki hujan anu nguyuku. Tah ieu meureunang padepokan teh jigana. Padepokan kersaan Pandita Wisesa teh keun sia. Rek dijajah heula ku aing mah. Mawa ka ditepungan. Naing hayang nyaho heula nya urus sadurung wenarah. Nah nya gagasa ti mandraguna. Kitu ceuk geurentes ning hatena si Kancil. Manehna teh atuh bet hayang ngajajal heula. Kitu teh mah pantes. Naon sababna sabab si Kancil teh teu hayang micenan waktu teu puguh. Hoream cenah lamun kudu guguru kanu sahandapeun mah. Kamatak-matak kasalaha teh. Nya putusanana arek dicoba cenah. Eta kersa ajengan Wisesa teh di cobaan heula elmuna. Namun heueuh aya dina saluhureun manehna kakara arek diguruan. Kitu pikirna si Kancil. Geus mikir kalabah dinya, cilung si Kancil loncat kana kawider. Terus masang kuda-kuda. Reup atuh peureum terus ngawatek aji saepi angin. Dina hate ngagerentes ngagayuh angin topan anu gede. Maksudna mah supaya datang ka padepokan pandita anu geus nyampak di hareupeun. Jigana dikabul anu dimaksud. Diijabah sapaneja. Teu mangkuk saparapat jam. Geus kadenge anu ngaguru handaruan di Jomantara. Syah lir hujan silantang. Teu sila gerung atuh sada angin topan datang. Beuki lila beuki tarik meninga gelembung estuning mata keung. Syakr atuh nebak kana ditangkal ki hujan. Nepikeun karabeng kalakaina teh ngalayang ka Jomantara. Pangpung garing plak-plik-pluk kadita maruragan. Malahan mah imah oge nepikeun kapati ngarekot katebaku angin ciciptan ti si Kancil. Anak hayam ting cariak indungna pating harapak. Anu jago atuh kokoloyongan lumpat ka kolong. Terus atuh ngahenen, ari manuk-manuk hiberna notok-notokkeun maneh nyirorot ka dusuni, geblus kana rungkun. Mubus bari jeung ngahep-hepe nyumputkeun maneh sieun ku angin. Angin ngaguruh estuning jiga angin topan bae. Datang teh ti belah wetan maju ka laut.
ngalawanan angin laut anu matak anu rek nebak ka darat atuh puguh we aneh dan nurutkeun kodrat alam mah lain kitu. Angin sawajarna mah lamun beurang teh ti laut ka darat ari ieu bet sabalikna. Si Kancil terus-terusan ngecegah harita bari jeung mapatkeun ajianana. Teu mata kaget, kajadian kitu teh ukur sababaraha menit lilana. Sabab ngadadak aya sora anu ngaguruh mata keung. Datangna ti belah kulon ngalawanan angin nu datang ti wetan. Gerung atuh angin anu sarua gedena teh malik. Ngayonan angin menang si Kancil teh. Akibatna kumaha? Eta angin teh naek ka luhur, meulit jadi angin puyuh lilimbungan. Ngan untung bentrokna lain di luhureun imah, damun sekajadian didinya majigana pasti imah teh bakal hancur kacabut eta ku angin puyuh. Dipuihkeun atuh nyatana kajomantara gerung beuki lila beuki tarik. Angin sadua-dua ti wetan ti jeung di kulon, sada angin puyuh lelendeuheun landeuheunana. Tangka kalapa nepikeun ka ngajebrul kacabut muih beuki luhur. Dewegan kalapa harta rabeng kapangpengkeun daunna menikeun karigil. Tatangkalan kabuntang banting terus nama mumbul ka jomantara. Si Kancil bade sadar pangawasana aya anu ngayonan. Aya nu nandingan terus atuh nurunkeun pangawasana lalaunan. Angin beuki kenor lila kulila leler balik deui ka asal. Aneh, angin ti kulon oge laler deui koleang gebut tangkah kalapa ragra geniban lemah. Nyaan ya ayaan bagawan teh tapi aing teh hayang nyaho sakali deui. Tepi ka mana ieu kabisa eta panditan nu rek diguruan ku aing? Cek si Kancilna hatena. Terus ngawatek deui ajianana, ngawatek Aji Bandung Bandawasa. Geblig nyanjerak bumi lobana 3 kali. Rieg eta gunung teh eundur asa rek urung. Teu beda we kabas diendahkeun ku lini gede. Tatangkalan ting aroyag imah meuni rerekotan. Kentengna atuh murag tihangna oyag-oyagan. Gerapak aya hayam hiber tina sayangna. Tayohna bae keur nyeleungleung meureunnan kagaruwahkeun. Terus kokotak meuni gandeng nyalukan jago nu diburuan jadi rame atuh ku sora hayam. Tunda kayaan si Kancil di luareun imah. Sadeng kiwari urang kocapkeun kaayaan pangisi imah. Aya nu keur calik sila ipis bari jeung melenyun udud surutu. Kaget imahna atuh ngarikeuk teh. Terus cungkeleung cengkat kitu galalaunan lempang muruk ka tepas. Jan ngajanteng red atuh kakenca dat kakatuhu. Terus kerang-kerung anjeunna teh da teu manggih sasaha di luar mah. Jerut eta jalma turun kaburuan imah ngajajanteng rada lila ngararasakeun ingdeungna eta jagat. Eta jalma nyeh seuri leutik terus unggut-unggutan. Anjeunna harita sadar sarta kagungan kayakinan yen ingdeungna ieu jagat mah lain lini, lain ku itu ku ieu. Tapi aya anu ngaheureuikeun. Pok sasauran rada bedas. Ulah kitu jalu ulah hayang ngajajal ilmu eyang. Sabab eyang mah manusia teu bisa nanaon. Usik malik angin pangeran Allah. Angin pangarsa Allah. Yap kajedek nyemah udah kekituan ba eta. Yang rumah saya eleh jajatin teu bisa mapakan kabisa hidup jalu. Kitu saurna teh nyariosna leuleuy tur ayem teu riuk-riuk. Tumrapna ka si Kancil es tuning matak beureum beungeut. Era lain memeueusan
Kusakitu oge kaharti ku si Kancil yen nyaan eta Pandita Wisesa teh leuwih teu weleh sadurung winarah bisa neguh kalayan bener naon-naon anu saenyana kejadian. Si Kancil atuh buru-buru narik deui elmuna, rep kaayaan hararep deui mulang ka asalna tadi. Teu oyah teu usik balik dewe kana kaayaan anu biasa. Si Kancil hadita ngahulang sakedeung. Aya asa boga rasa era dina jeroning hate, tapi oge aya rasa bunga dina mubagja sabab boga kayatinan dina jeroning hate si Kancil yen baris manggihan guru anu luhur ilmu jembar pangabisana. Yakin ayeuna mah ieu Pandita teh lain bantrak-bantrakeun gagah sakti uruh sadurung winarah. Cek berentes ting hate si Kancil terus leumpang lalaunan pisan muru kapayuneun bumina ki Pandita. Sang Bisdek terus uluk salam hormat pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagja ujang ngaya tamu. Cek Ki Wisesa api-api padahal mah geus uninga ti tadi kene oge. Yen kabubina aya semah anu datang tadi kene. Anu geus datang ti tadi kene. Duh, sadaya-daya sepuh nyangakeun sewuben nulak saduduk ka abdi teh rumaos kumawantun kasalira. Luka kelacap awon tekad abdi saja nyangakeun badan sakujur bade disiksik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang. Abdi sukalilah moal aral subahana sareng Rasul sepuh. Cek si Kancil berjeng seleuneu munjungan ka pribumi. Gap di tampanan. Horeng si mana horeng eta Ki Wisesa harita. Gumujeng teu ieu bendu. Najan heueuh ge aya anu kitu kieu ge. Bagja kemangan kasih. Yang bunga bangdi satria teh bau yang diterima yuk. Kajaro urang ngobrol ya udah ngobrol di buruan kurang hage duh hantun nuhun eyang. Terus atuh Ki Wisesa teh ka jero unggah katepas ge calik sila ipis bangun anu tumanina pican. Si Kancil oge atuh nuturkeun ge dieu sila mendekoh tumungkul bangun ajrih teu wani cucunga ayeuna mah. Galindang atuh eta sepuh anu jujuluk Ki Wisesa sasauran deui anca tapi gampang kaharti eces tur jelas kadengena. Rampes isyaung butut yang bunga dinemu bagja aduh anu daya papadana ngadatangan ku hidup teh sabab ya teh hiji ciriin ka eyang aya kenuh nu mikaingat aya kenuh keneh nu midulur nanggap baraya tapi kabunga eyang can cacap sabab eyang can nyaho hidup tah kugituna eyang sejatuh maros nahasaha hidup teh nusyanyana. Dimana asa, dimana lembur matu bandar kadang pamidangan.
kalayan naon anu disaya. Ceuk anu hayang disebut eyang jatana kersa pandita Wisesa. Ajrih sabada ditanya, pok atuh harita merikeun ka. Nah ulang si Kancil teh ku hade-hadena eta basa narimakeun kasema. Aduh, hatur nuhun sewu nuhun. Eyang sate acana atuh ngawalar patarosan ti salira langkung ti payun atuh sajanyangakeun salam hormat ti jisim abdi anu laib turihina. Atuh sajamina ti kitu nedasi hapunten tina sanemu dening kalapatan. Abdi rumaos kirang tata kirang titi duduga peryoga. Dugikeun kakumawan tunung hak campalaka salira eyang. Isi namah nataku abdi teh eyang. Nyangakeun sadaya-daya ih kasep. Jalu pada kada eta mah teu kudu jadi karungsing. Ulah jadi karungsing hati kaburat mana eyang mah tegenek di malek megang bulan 14 jalan gede sasapuan. Daya gantara kakaitan bebas pisan. Mual aya itu jeung ieu di hampura lahir jeung batin. Saurna kersa Wisesa daria pisan tur ikhlas. Sabab memang bersih tekadna. Tara goreng hate ka batur. Tara nganyerikeun batur boro-boro ning ka pantar si Kancil. Garong gerot raja bangsat oge teu woleh diadaban ku kersana Wisesa mah. Duh, hatur nuhun atuh eyang ya. Prak ayeuna geda jawab bananya geang. Wasta abdi teh eyang pun iding nanging pada ngalandih ku rarencangan nya nalah dugi ka ayeuna anu nyarabatna teh si Kancil. Dupi lembur matu banjar karang pamidangan mati lembur nangkrak bawahan Banten Kidul eyang di pagunungan pun bapak ebah otoy namina teh kantun jenatna. Terus Tersana eyang Wisesa harita neutip sikeut. Karek sakitu oge atuh geus kataji usikepna si Kancil. Pok deui si Kancil harita dupi maksa mataya sanes abdi teh sajanamihan pangalaman nuju nyusur ilmu pangaweruh milari ilmu panemu jampe pamake kanggo nambih-nambih pangarti tegas nama eyang saja milari guru anu kersa ngawarah ngadidik kadiri abdi tah kitu eyang. Tersana eyang Wisesa harita unggut-unggutan. Di tadi oge da anjeunna mah geus katemu. Pasti ibudak ngora teh aya kahayang mapang nalos kadinya ge. Kawan tuwuh sadurung winara. Ki Wisesa atuh harita. Nya kitu ari jalma anu geus deukeut-deukeut kana sampurna mah. Tara agul, tara adigung. Tapi tara ujub deria jeung takabur. Kalah jiga jalma bodoh we laku lampahna teh. Sabab naon sabab mun jalma geus tepi kana acina dina enggoning ngaji diri ngaji Gusti bakal ngarasa yen dirina pangbodona usik malik angin ku pangersa Allah. Nah hariti itu makasih tapi nah teu salah lengkah eta teh. Waras pisan kumaha atuh eyang. Asep eyang mah jelema biasa rumah sabodo daya kanyaho sabab pintar aya nu diusidap
gagah aya di hidap yang mah awak badan sakieu lulus reyor geus deukeut-deukeut kana pipae. Coba we denjo ku hidap awak rengkung kuru kali tulang dibungkus kulit buu kecetuk bodas nangtung geus teu ajeg cara keurengora boga kakuatan naon ari eang geus puguheun atuh ilmu panemu mah dayang mah teu sakola. Da kulantaran kitu eang tumanya ka hidap nah teu salah lengkah datang ka dieu rek guguru ka pancar aki. Da eang batu lain jawara lain ajangan jauh lain kiai Ngadeni kecap kitu si Kancil teh meureun ngahulang. Beuki era we dikitukeun teh. Rumasa geus salah lampah make deur kumaha wani ngajajal pangawasa ki pandita. Ayeuna dihuakeun kitu hese pikeun pijawabeunana. Can para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana? Tangtu Mang Dedi baris maju bagian anu ka 53 nya. Atuh nuhun lo kumarupi perhatosanana wilujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.